wargi sadaya urang teraskeun hanca dongeng anu mana dongeng Mang Jaya nuju dihanca teh carios nyambung Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-70. Atuh kasubri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Mangga para mitra pikaraosnya dongeng nincak bagian ke-70 we. Namun kecap panganteur dina basa Sunda para mitra sadaya upami bade ieu para wargi sadaya naon bade kulem ya para mitra. Aduh, goledak ngagoler cenah para mitra sadaya reupeureuh kitu nya. Aduh, goledak ngagoler reupeureuh. Gitu para mitra. Aduh. Henteu reupeureuh terus goledak ngagoler. Goledak gila ngagoler terus reupeureuh. Eta kecapan gantirna para mitra dina basa Sunda. Mangga atuh dongeng urang teraskeun deui Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalian kabingahan Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka-70 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nujuduna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karya Kileksa para mitra sadaya mangga nyangakeun. Ayeuna nincak bagian ka-70. Harita para mitra sadaya Bahjilun nyarita deui. Nah iraha cenah rek hayangna atuh asal puguh waktuna. Tangtu ku abah rek didagoan. Jeung deui mun aya kahayang atawa aya tanyakan pokok geura caritakeun, geura terangkeun. Hayang naon? Menta naon? Tangtu ku abah bakal dicumponan pikeun nyugemakeun kana hate nyinining babakuna mah. Ceuk Bahjilun. Beki wani nyaritana lantaran geus bener-bener nekad hayang meunang kayakinan tina urusan panglamarna. Ari mangkurip rumahuh bingung ku pijawab. Duh katuh bada teu bisa ngajawab nu jelas kuring mah lantaran kuring mah gumantung kana kahayang nu jadi anak teu bisa maksa-maksa. Nyatanya we atuh ayeuna jenisna. Nah ka mana atuh Mang Nining teh? Bahjilun kawas nu hayang yakin. Satengah maksa tumanya ka mangkurip. Geus sare bah puguh satengah punung budak teh da tadi tas dipapatahan ku kuring jeung ku indungna. Sangkan buru-buru boga salaki. Tapi bata nurut teh kalakang ngajengkat init asup ka kamar teu bijil deui. Kawas nu jengkel we. Tah kitu bah, jawab mangkurip sajujurna. Atuh meningah ulang Bahjilun teh manehna percaya pisan kana jawaban mangkurip. Lantaran geus apal kana sifatna nu salilana tara linyok tara bohong ka manehna. Kitu deui dina urusan sapopoena mangkurip mah tara ngabohong. Bu, kumaha atuh nya mangnya? Abah teh geus teu geunah cicing ieu teh babakuna mah. Lantaran geus hayang puguh jawabanana kitu tah. Ulangan pika melangeun wae atuh. Mun bisa malah ayeuna teh hayang tepung jeung Nining hayang meunang jawaban langsung ti jenisna. Kumaha tiasa Mang? Geuingkeun atuh sina ka dieu. Bahjilun maksa lantaran hayang geura puguh sabab tujuan hayang yakin. Harita teh para mitra tina urusan peletean hateurak atawa henteu. Teh atuh bah cobaan urang geuingkeun. Cik mana sina hudang si Nyai teh wayah kitu teh aya ieu cenah aya tamu wayahna kitu aya tamu. Mangkurip ngareret ka Bioon. Mangga suganaekeun urang geuingkeun. Bioon teu talangke. Tuluy nangtung sarta muru ka kamar Nyinining. Bahjilun bungaheun sabab kahayangna diturut ku pribumi. Tapi lumayan rada lila nu ngageuingkeun lantaran Nyinining mugen teu daek bijil dasare mah acan titadei oge malah ngadedengekeun kanu keur ngobrol. Lila-lila para mitra Bioon mah hasil ngolo-ngolo Nyinining. Nyinining bijil ti kamarna. Gek dariuk deukeut mangkurip Nyinining ngeluk tungkul teu malire ka Bahjilun. Nu mureleng ti tatali keneh kawas nu hayang sidi. Nyai ieu teh ngaha jadi angkir ku bapa ka dieu lantaran aya pamunutna ti Bahjilun. Wayahna kudu daek ngajawab nu tegas. Nah kumaha ngeunaan lamaran ti Bahjilun teh? Ditarima atawa henteu?
Pok geura jawab sing yakin ngarah teu arep-arepeun babaku nama, cek Mang Kurip ka anakna. Wah nampi ayeuna mah bapa lantaran teu acan niat boga salaki, jawab Nyi Nining tegas. Tapi tetep tungkul jiga nu embung nemongkeun beungeut ka Bah Jilun. Puguh matak jengkel pikeun Bah Jilun. Nya teu nanaon ari geus puguh kitu mah tapi Nyai, Bah Jilun teh ngajukeun pamilih. Lamun hayang naon, harti lamun aya kahayang, lamun menta naon. Bisi aboga tanyakan, pok geura terangkeun cenah ku abah rek dicumponan, tah kitu ceuk Bah Jilun teh. Kumaha ari jawaban Nyai ayeuna, bae geura bejakeun meungpeung kasaksian, meungpeung aya kasempetan, ceuk Mang Kurip dari anaker. Panon melong ka anakna nu ngeluk tungkul. Teu aya kahayang abdi mah moal ngajukeun tanyakan naon-naon. Mung palai nanyak mah, mangga we ka jalan ka pasir pan aya nu nanyak, ceuk Nyi Nining bari cengkat sakedeung. Panon ngadilak ka Bah Jilun tapi bangun ngahina. Teu matak genah karasana ku hate Bah Jilun atuh meningah heab panas jajantungna ratug tutunggulan. Oh, mulah kitu anaking. Goreng eta omongan teh sing bener we, ngajawab mah sing tegas jeung mata kaharti. Mang Kurip molotot teu panuju kana omongan Nyi Nining nu togmol. Kawas teu di pikiran heula, siga nu hayang puas ka Bah Jilun nu keur kapengpeongan. Muhun kitu, teu aya kahayang abdi mah moal ngajukeun tanyakan naon-naon. Pokona mah can niat boga salaki geus susah kitu, ceuk Nyi Nining tegas. Ayeuna mah daek melong ka Bah Jilun ngan sorot panon jiga nu ceuceub. Lantaran Bah Jilun ge memang jiga nu linglung, meuni keukeuh para mitra ngalamar teh satengah maksa jeung dipaksakeun. Tah kitu geuning Bah. Kukuring geus teu kudu dikomentaran deui lantaran jawaban teh geus langsung ti jinisna. Eta mah mangga we nyangakeun, teu langkung abah ari tos kieu mah bade kumaha, ceuk Mang Kurip bangun bingung. Ku Bah Jilun ka cidaerana tapi ka anak teu bisa maksa. Puguh we Bah Jilun meningah huleng hatena pating seredet asal lenyapan. Nyeri jeung peurih ka bina-bina. Lantaran geus yakin peletna teh teu teurak, kahayangna tetep teu laksana ku Nyi Nining ditampik deui bae. Ya nuhun adi geus puguh mah atuh mang abah teh moal maksa nu teu suka. Pangna ngajukeun pertanyaan kitu teh hayang meunang jawaban nu tangtu babakuna mah. Hayang tetep kana hate, mun ditolak puguh ditolakna, mun ditarima puguh ditarimana. Taina geus puguh teu ditampa, nyarek balik we abah mah moal maksa ka nu teu suka. Permios atuh mang hapuntennya, ceuk Bah Jilun bari nangtung. So ngajak sasalaman heula ka Mang Kurip. Narurusuhan teuing atuh Bah. Atuh engke we mulih mah pan teu acan ngaleut-leut acan ieu teh, ceuk Mang Kurip rada reuwaseun. Panon melong ka Bah Jilun malah manu ngajak sasalaman ge can ditampanan. Nya atuh nuhun mangkeun bae engke deui urang ngobrol nu sase. Ayeuna mah penting teuing ongkoh abah jarek balik heula ieu teh. Bah Jilun keukeuh hayang ingkah ti tidinya. Geus teu betah cicing di imah Mang Kurip lantaran teu aya karesep. Teu aya nu matak mere harepan, nempo Nyi Nining oge kalah ka matak panas hate, teu matak jadi pangbebera. Nya mangga ari keukeuh mah atuh kuring mah moal ngahalangan. Mang Kurip nampanan nu ngajak sasalaman terus nangtung, nuturkeun Bah Jilun nu ngalewas kaluar. Ka Nyi Nining mah geus teu ngareret deui lantaran geus teu aya harepan ngan ukur nambahan panas kana hate. Saterusna Bah Jilun balik ka imahna di jalan leumpang sosoloyongan, siga nu mabok. Selebor nangtung asa lalanyung leumpang asa ngalongkewang sirah asa berat, tarang asa pating jeletot panon bolotot. Tapi tincakeun asa teu katempo malah madampal suku gegawena ti tatarajong bae. Nu balik dijajabkeun kureangna sora jangkrik nu mulang dibaturan kureangna sora gaang. Jangkrik matak namahan ngeri kana ati. Gaang napak namahan lewang jeung longkewang. Angin peuting nu ngahiliwir lain matak mepene hate nu rajet, tapi kalah pating jeletit kana ati nu nyeri. Bah Jilun bener-bener menang teungeulan batin nu pohara. Lantaran niat anu geus diujubkeun teh ayeuna gagal. Pelet nu dianggap hade taya tapakna, sabab nu dipelet hare-hare ciga teu malire ka manehna. Bah Jilun balik bari mawa hate nu gudawang. Raheut kacugah ku ucapan Nyi Nining dina nampik panglamarna estuning teu mere harepan, kalah matak panas nyongkab kana awak. Sadatangna ka imah kebut ngabebeutkeun maneh kana kasur. Pakaian teu dilaanan, panto ge poho teu ditulakan.
Bahjilun jiga nu teu sadar kana kaayaan, teu inget kana naon-naon. Panasna ngagolak jiga godogan timah, pating hareab ngaduruk jajantung, ngareraban hate jeung isi dada. Panas ku omongan Ninining, nyeri ku jawaban nu matak kapiuhan. Sial diri aing teh. Teu aya pisan miliknya, kurang ajar si Aki Dugal. Nipu ka aing, ngabohong dah. Pelet nu hargana mahal teh daya gunana. Teu seutik-eutik acan nu teurak geuning. Ninining kalah malik ijid ka aing, boro-boro ceurik minta dikawin. Kalah ngajejeleh jeung ngahina ka aing. Waduh, Dugal, nah kabina-bina teuing maneh teh. Aing meuni asa kasiksa ku kabagawean sia teh. Pelet goreng patut dijualan atuh sia. Asihan ruksak sia dibol-bol dijualan. Aing kalah tamah gering je. Teu hasil beunang ke Ninining. Teu bisa ngajelet hatena. Teu bisa mereukeun batina. Waduh, kumahanya ya aing ye. Mangkaning si Sading mah geus masang pelet deui. Palang siang beunang ku manehna ye. Ceuk Bahjilun ngomong sorangan. Kituna bari ti peperket ngepeulkeun peureub tandading amak jeung gemes kabina-bina. Keheul ka Ninining ijid kanu kana pelet jeung asihan nu teu teurak malah mah gemes kanu ngaran Ki Dugal nu geus mere pelet ka manehna tapi teu teurak. Wah, lamun kieu carana mah aing teu percaya kana pelet di lembur batur. Sigana mah aing kudu neangan pelet di lembur sorangan ngarah nu merenya teu boga niat nipu ka aing. Pira ku ari batur salemur onaman make tega nipu ka aing. Tapi saha nu sakira bisa nulungan ka aing nya. Lantaran di lembur ieu mah teu nu bisa melet. Tapi aing boga kolot. Mun di deuketan mah tangtu nulungan ka aing. Aki Andri lain jalma samanehna atuh. Lain kolot nu bolos terong kosong. Tapi aki-aki sakti kolot nu loba kanyaho, sepuh nu luhung jeung jalma utama loba pangabisa. Nya bener kudu ka Aki Andri jigana mah ku aing kudu diolo sina daek nulungan. Ceuk Bahjilun bari tuluy hudang lalaunan. Ayeuna mah hatena rada tiis. Mun inget ka Aki Andri, kawas anu aya kakuatan aneh nu sumaramah kana baya. Aya nu pating sulusup kana jajantung, lat poho kana kasusah jeung kasedih. Malah amarah jeung nafsu ge kalabur. Bahjilun rada tenang deui meusan, kapercayaan kana dirina daratang deui, sumanget ngagedur deui. Tungtungna Bahjilun kaluar ti kamar. Awakna karasa jag-jag deui, tanaga jeung pikiran sehat deui. Geek diuk dina kursi di tengah imah, terus ngahulang mikiran pilampaheun saterusna. Cagtuna heula kaayaan Bahjilun ayeuna kocapkeun deui ading. Manehna sarua ngarasa dewang hatena lantaran asa teu aya harepan kana hasil. Da puguh Ninining teu mere budi ading beuki pewot hatena mun ngagugu nafsu geus teu hayang ngakalan Ninining. Tapi beuki lila beuki karasa beratna ka Ninining kalah beuki panasaran. Leuwih kuat kahayangna sarta timbul rasa nu aneh dina awakna. Lamun teu laksana ngahiji rabi jeung Ninining asa leungit sumanget hirup. Asa teu aya nu ngabelaan. Tungtungna ading menang hiji putusan manehna rek neruskeun usaha sakumaha ceuk papatah ti Mang Unus teh. Waduh cilaka mun kaya kieu mah ye. Pelet ti Mang Unus teh teu teurak geuningnya. Nah, salah syarat atawa salah ngagunakeun. Salah mangsana atawa salah nerapkeun kitu. Lantaran ayeuna mah geus yakin pisan taya tapakna pelet nu dijalankeun ku aing teh. Ninining tetep mugen teu daek narima kana kadatangan aing. Sigana hatena nutup taya tempat keur ngampihan aing. Tapi aing lalaki teu meunang eleh jajaten, teu meunang beak harepan. Satungtung bisa kena diakalan mah kudu terus we ditarekahan. Ceuk ading ngomong sorangan. Harita keur diuk sorangan di tengah imah bari ngalepus udud indungna geus lila ngagojor di kamarna. Peuting beuki jempling taya sora jalma nu kadenge malah jangkrik ge kawas nu hoream disada. Ngan ukur hiji-hiji nu reang teh sedengkeun ading teu hayang sare. Pikiran tetap muter neangan akal milih-milih pijalaneun keur narekahan Ninining. Maneh narek neangan jalan sejen pikeun meruhkeun hate Ninining sangkan daekeun ka manehanana. Mun kieu carana mah aing teh kudu neangan deui pelet nu leuwih hade lah. Kanu sejen geus teu aya harepan, mun kieu carana mah kudu minta tulung ka Aki Andri ye. Lantaran eta aki-aki teh lain kolot samanea, elmuna luhur, kanyahona jero, pangabisana loba. Moal kakurangan di manehna mah. Sigana kana urusan pelet mah bisa dipuntangan ku aing ye. Lantaran Aki Andri geus ahli, geus mineng ngadenge beja. Yen pinter kana ngulinkeun pelet jeung asihan. Geun rek dipuntangan tulung ku aing. Wajar budak ngora jiga aing minta tulung ka Aki Andri mah.
Cek ading bari unggek-unggekan manehna ngarasa bunga sabab geus aya direncana nu bisa dijalankeun ku manehna. Sanggeus mikir nepi ka palabadinya hate ading tentrem deui. Ayeuna mah karasa aya tunuh terus asup ka kamarna dug sare tibra nepi ka isuk teu lilir-lilir. Malah ngimpi sagala rupa, ngimpi babarengan jeung Nyinining. Dina eta impian kacida matak bungahna lantaran asa geus laksana cita-cita bisa ngahiji rabi jeung Nyinining. Kocapkeun isukna panon poe geus moncorong beulah wetan. Hayam jago reang disada raung kongkorongok ngabageakeun datangna Sang Surya. Jalma-jalma urang lembur Cibonteng geus ria blaliar kaleuweung ka kebon jeung ka sajabana. Sedeng ading harita geus dangdan rapih naker lantaran geus aya rencana ti kamari mula rek ulin ka Aki Andri. Para mitra kaum dangu ningali kaayaan anakna kitu atuh mana tuluy nanyakeun, "Rek ka mana deui teh Ujang? Waya kieu geus sagedangdan." Indungna nanya bangun heran lantaran isu keneh ading geus dangdan. "Rek ka Aki Andri mah aya bada mikeun jeung anjeunna. Teu kudu salempang mah da moal lila mah. Keun bae ngarit mah kewe beurang mah. Mama calik-calik we di bumi lah, pokona mah beres ngarit mah." Cek ading bari mamander bajuna tuluy udun. "Nyajung atuh rek ka Aki Andri mah panyana teh rek kanu jauh. Ulah mun kanu jauh mah lantaran mah teh sok hariwang bisi aya nu nanaon di jalan. Jeung rek naon ka Aki Andri teh Ujang?" Cek indungna nanya deui. "Ah, moal kanu jauh da geus teu aya perlu mah. Ayeuna rek ulin wungkul ka Aki Andri aya perlu. Aya bada mikeun saeutik, lain naon-naon mah lah teu kudu hariwang bari oge lantaran ieu mah urusan biasa nu geus mineng dijalankeun." Cek ading. Ayeuna mah teu wani nyaritakeun niatna ka indungna bisi gagal deui acara ti heula matak era jeung Wibirang. "Nyajung atuh rek init maka itu." Indungna ngidinan geus kitu maleos ading teh init. Di jalan henteu rusuh ngagandeang bangun taya karingrang. Malah hatena ngarasa tenang sumanget ngagedur deui percaya sagemblengna ka Aki Andri nu tangtu bakal nulungan ka manehna. Barang tepi kapengkolan tuluy ngaraneg sakedeung lantaran ti kajauhan katempo aya nu leumpang bangun rusuh. Tapi can sidik saha-sahana puguh we ading teh panasaran hayang yakin kanu keur leumpang. Keke jiga si Abah itu. Rek ka mana nya? Leumpang nu ngagedi kitu. Tapi mangsa bodoh teuing mending ge ulah tepung lah. Ngarah teu loba aturan jeung ulah kanyahoan ku manehna. Yen aing ka Aki Andri. Cek ading bari tuluy mengkol ka pipir imah batur tuluy susulumputan ngajugjug ka imah Aki Andri. Tekung silila anyog ka pakarangan imah. Kaayaan di dinya jempling jiga teu aya jalma tapi yakin Aki Andri mah aya. Lantaran panto hareup muka puguh we ading atoheun. Da ceuk pangrasana bakal jongjon ngabudalkeun niatna ka Aki Andri. Hehe, kabeneran euy sasahaya aing bakal bebas cacarita. Ceuk gerentes hate ading bari tuluy ngadeuketan kana panto hareup. Rageureun ka karagen narik napas rek uluk salam torojol aya Aki Andri bijil. "Oh, lo geuning jang ading. Aya naon isu keneh geus ka dieu Ujang?" "Mun ki bade ngadeus ka Aki manawi teu ngaganggu." Ceuk ading bungaheun. Bari alangah elengeh lantaran kabeneran Aki Andri aya di imah. "Wah, henteu Aki mah tara ngarasa kaganggu, malah mah bungah we nu aya. Lantaran aya batul ngobrol. Tara ka mana-mana Aki mah sok di imah we bari nganyam ieu ngangon hayam." Ceuk Aki Andri gek diuk dina samak di tepas hareup. Malah ading ge teu kudu diparentah gek diuk tuluy sila. "Nuhun ari kitu mah atuh Ki. Abi teh bingah pisan." Cek ading rarat-reret ciga nu diteangan. Malah tuluy ngalieu ka tukang barang ret aya nu datang meni ngagandeang. Hate ading hanyelu ka bina-bina. "Punten gulan," cenah cek eta lian Iwa Bajilun. Geus mikir ti peuting keneh yen poe eta rek nepungan Aki Andri rek menta pelet jeung asihan. "Mangga Abah aya geuning meuni ragem kieu ieu teh. Aya naon ieu teh Abah?" Cek Aki Andri nyerenge. Beuki atoheun dianyangan ku sobat-sobatna lantaran bisa ngobrol nyaritakeun kaayaan sapopoe. "Hehe, mohon ki aya perlu kuring teh. Tapi geuning aya manis ya ding. Kunaon euy?" Bajilun bari mureleng ka ading. Hatena keheul ka bina-bina lantaran asa dihalangan maksudna. Ulin we bahayang tepung jeung si Aki ari abarek naon deui? Isukana geus los-los ka dieu, aya perlu naon ka Aki teh? Ading malik nanya. Manehna keheul hatena lantaran kaganggu niatna. Moal luas ngabudalkeun maksud ka Aki Andri.
Ari Bahjilun teu buru-buru ngajawab gek diu keula bari jamedud baeud Paroman Haseum. Ulin apa ge? Hayang tepung jeung si Aki. Geus lila tara tepung da sok aya hadangan teh. Kumaha mangki? Bahjilun ngareret ka Aki Andri. Nu harita keur mesem bari rutret kanu duaan. Cager Aki mah teu kurang naon-naon abah. Sawangsulna kumaha Bahjilun teh damang? Eta katempona siga nu keur gering geuning beungeut meuni pias kitu kawas nu kurang dahar. Cek Aki Andri bari neuteuk. Bahjilun rada ngarenya greuwas lantaran manehna disebut gering ku Aki Andri. Teu gering kuring maki. Ngan memang hate mah keur baluang kita mikiran nasib nu teu puguh kaluhan. Pangna ka dieu gerek ngabobaraha teh hayang copong pipikiran teh ki. Bahjilun bari ngusapan dadana. Kawas nu nya ngarasa bingung jeung sedih. Ai na kunaon atuh ieu teh. Aki Andri kaget, socana melong ka Bahjilun. Kaedanan meureun balah, aku we meh hampang Bahjilun, cek ading. Lain kaedanan. Tapi kageroan abah teh untung we teu parna ge. Tapi teu naon da geus cager ayeuna mah. Ngan kari liurna saeutik, maca ka ge hayang ngabobaraha teh ngaradere cager babakuna mah. Cek Bahjilun. Bari ngabijilkeun padudan tuluy udud meni ngelepus bangun nikmat. Teu ngareret acan ka ading mah parawargi kawas anu hayang ngabibita. Syukur atuh. Syukur ari celeh cager mah Aki teh ngarasa bunga. Pek atuh. Geura ngabobaraha teh di dieu sing tereh cager sakumaha biasana. Ngan Aki teh ngarasa heran aya naon ieu nu sanyana. Lantaran teu dinyana bet daratang meuni bareng. Tara-tara tisasari estu mata kradeuwas. Sok Bahjilun heula narek naon pangna datang ka Aki teh. Bisi aya maksud saja, kajaba ti maksud tadi. Cek Aki Andri dariana keur nanya ka si Abah. Atuh rada bingung Bahjilun teh najan di imah geus dirarancang ge picaritaeun. Tapi ayeuna mah kapaksa ditahan lantaran teu wani. Ari ngedalkeun maksudna hareupeun ading mah sabab geus tangtu bakal goreng balukarna jeung era kasebutna bisi ku ading diuar-uar kanu loba. Teu aya naon-naon ki ieu mah bener-bener we hayang ulin bungkul. Hayang ngabobaraha teh bari ngaleungitkeun ka cangkeul. Panari kieu mah kabingung jeung kasusah teh asa ngurangan asa kalabur sabare. Cek Bahjilun jiga nu nya. Padahal mah hatena mentegeg handeueul teu bisa ngabudalkeun eusi hatena da kahalangan ku ading. Nya syukur atuh ari kitu mah katarima ku Aki oge. Teu naon-naon ari ngan sakadare kulin mah da Aki ge kabeneran tara ka mana-mana. Jadi bisa ngobrol jeung Aki laluasa di dieu. Cek Aki Andri anjeunna teu ngarasa kagok. Didatangan ku Bahjilun malah asa aya haneuteun asa batur ngobrol. Mohon kitu ge ngaukureng ngadon ngawadul kuring teh. Nya syukur heug atuh teu naon-naon marek ngawadul mah. Najan rek ngadurahul ge teu naon-naon di dieu mah jeung Aki. Asal ulah ngomongkeun batur. Rugi ari jadi tukang ngomongkeun batur teh. Bah Aki Andri asa aya jalan keur mepelingan kanu ngarora ngajak kana kahadean. Naon rugelna Ki? Ading nimrung kieu jang ading. Lamun urang resep ngomongkeun batur, kagorengan batur, urang teh rugi ka bina-bina lantaran lamun urang ngupat ka hiji jalma, dosa eta jalma teh sabagian pindah ka urang. Satimpa jeung pagawean urang dina urusan ngupat. Jadi lamun urang mineng ngomongkeun kagorengan batur, sarua jeung numpuk-numpuk dosa batur, sinang dibubrugkeun kana diri urang. Dapan rugi lamun kitu mah kudu nama dosa teh dilebur, kudu gancang minta dihampura. Ngalah teh bebas dina dosa. Tapi lamun resep ngomongkeun kagorengan batur, boro-boro ngurangan kalah kana mahan we meureun aya. Tah kitu rugina purah ngupat teh ujang. Cek Aki Andri darianaker. Nyarita bari pepeta. Oh kitunya. Jadi lamun kagorengan urang diomongkeun ku batur, untung meureun nya Ki. Lantaran dosa urang pindah kanu sok ngomongkeun. Tah bener kitu tah ujang. Nu mah tak ulah amak lamun kagorengan urang diomongkeun batur. Keun bae sina karasa sabab dosa urang bakal pindah ka tukang upat teh. Ngan urang kudu apik ulah sok ngomongkeun ka batur bisi urang sorangan diomongkeun ku batur.
jeung dirugi we ari resep ngupat ka batur mah lantaran dosa nu diomongkeun jadi milik urang nu akhirna namahan kana dosa urang nu geus aya nu maca kade ujang sing apik ngajaga leta gunakeun keur ngomongkeun nu hade jeung aya mangfaatna ulah dipake ngomongkeun batur cek Aki Antri leuwih daria ayeuna mah nyaritana bari rutret ka ading jeung ka Bah Jilun. Ngadenge caritaan Aki Antri ading tuluy nyarita. Muhun ki hartos ayeuna mah kieu lah. Keun lah moalekeun ngomongkeun kana kagorengan batur bisi nambahan dosa teu bubugu. Mending mikiranna si sorangan we ngakalan kasulitan pribadi mah ngarah hasil maksud gitu. Cek ading ngareret ka Bah Jilun. Nu direret ukur ngagiler ku panon. Tah nya bener kudu kitu teh kadiluk mah. Tungtutan piceunan sifat-sifat goreng nu aya di diri ulah. Dari kudu bersih tina kasalahan mamual bisa ujang sabab manusia mah diwaris salah jeung bener. Ngan urang salilana kudu waspada jeung hati-hati. Kudu usaha pikeun ngajauhan salah. Tayeuna Aki rek nanya ka Jang Ading bisi ujang aya pangabutuh ka Aki. Pok geura caritakeun rek aya naon atuh. Aya pamenta atawa perlu sejen. Atawa rek naon ku Aki tangtu ditulungan asal keur nyampak di Aki. Adi ngahulang. Manehna bingung rek nyaritakeun niat nu sabenerna. Lantaran kagok ku Bah Jilun nu harita aya di dinya. Mun teh mah maksudna dicaritakeun di dinya sarua jeung ngawibirang diri sorangan. Sabab tangtu kaayaan manehna bakal diuar-uar ku Bah Jilun ka batur. Mana temen wirangna pokona mah wirang ku kulawarga mangkuli. Nyarek aya pamenta si sadingnya meureun aya pamenta teh lantaran kabisana mah ukur menta si aja mah. Kamari kitu bubugo menta hayam tukung ka kuring. Ari ka Aki rek menta naon si ding? Rek menta lumah tukungnya. Cek Bah Jilun satengah nyindiran. Amok keneh kana pagawean ading nu kamari. Sabab yakin sarua jeung ngahalangan kana niatna marebutkeun nyinining. Ulah ngahina bah pan kuring mah kamari rek niat meuli. Ngan ku abah duitna teu ditarima. Kalah kamere hayam anu gedena geuning. Nah atuh ayeuna kalah nyarita kitu. Ngahina teh ngaranna bah. Cek ading bari molotot. Hatena keheul ka Bah Jilun nu neangan gara-gara. Kalah ka silih salahkeun jeung silih hina ieu teh. Ulah kitu goreng ka bina-bina teh. Anggur mah geura jawab pertanyaan Aki. Naon maksud Jang Ading nu sanyana narek ulin wungkul atawa niat nu penting? Pok geura caritakeun memeh ngobrol nu lain-lain urang nyaritakeun kapentingan sarerea kitu da. Cek Aki Antri henteu ngantep kanu parearea omong bisi katutuluyan meureun. Teu aya ki kuring mah rek ulin we ka dieu teh. Lamun kabeneran aya mah bade namut kecrik we. Rek lintar ka Cilincing. Lah susuganan we seueur kurang jeung beunteurna. Sakitu maksud kuring teh ki. Ading Daryanaker. Manehna geus teu wani ngabejakeun niat anu sanyana lantaran teu wani ari hareupeun Bah Jilun. Oh, jadi kitu. Nya teu naon-naon atuh jeung rek make kecerik mah. Sabab ku Aki ge teu dipake geus hoream kana lintar teh tiris babakuna mah. Aki Antri teu ngoretkeun. Lantaran aya tiluna ari kecerik mah paranti ngalabeunteur kawalungan. Ngan ayeuna geus lila tara lintar eueuh batur. Nya nuhun atuh pikeun ke bade dibantuan lah. Pami laukna kenging seueur mah bakal dipasihan ku abdi. Ading bungaheun aya alesan. Oh bener kirim laukna nya ujang. Geus heubeul tara ngadahar lauk walungan Aki teh. Lantaran hoream lintarna pek we atuh ayeuna mah geura ngobrol wari ngadu bako. Lantaran geus yakin duanana ge taya kapentingan naon-naon. Ngan saukur rek ngawadul. Cek Aki Antri. Bari ngareret ka ading tuluy ka Bah Jilun nu duaan arunggeul. Saterusna ading jeung Bah Jilun katut Aki Antri uplek ngobrol meuni sagala dicaritakeun. Lila-lila ading jeung Bah Jilun akur deui. Harita teh sakumaha biasana teu silih poyokan atawa silih gorengkeun. Lantaran era ku Aki Antri jeung asa goreng ka bina-bina lamun terus-terusan silih ebrehkeun ka ceceub hate. Padahal ceceub alatan parebut boro-boroan, lir ibarat dua paningaran parebut udagan. Sanggeus rada lila ngobrolna Bah Jilun amitan malah ading ge tuluy amitan. Balikna bari mawa kecerik ti Aki Antri. Najan teu aya niat rek lintar ge kapaksa eta kecerik dibawa
keur alesan ka Bahjilun ngarah teu kaciri teuing. Kocapkeun ading para mitra sadatangna ka imah gawena ngajentul bae. Lantaran kacida bingungna teu kungsi hasil ngabejakeun niatna. Aya Bahjilun harita teh ading ngajentul sorangan di imah. Ari kecrik ngalumruk di pojok teu ieu aya niat rek lintar. Da eta mah sakadar keur alesan wungkul ngarah Bahjilun teu curiga. Beuh. Nyedas kudu kumaha nya mun geus kieu ye. Lantaran mun teu buru-buru direngsekeun mah bisi kaburu ku Bahjilun ye. Aing kudu gawat nepungan ka Aki Antri ah. Tapi moal bisa ka imahna aing mah kudu ngonang ka dieu sakalian, tapi nitana sahanya bingung jadina ye lah. Cek ading bari mencet tantarang. Hatena teu puguh rasa pikiran kabur. Ngajentul meunang sawatara jongjongan. Bingung mikiran pilampaheun keur kitu kurutak indungna datang tas di sawah. Kaget nempo anakna ngahulang bae tuluy nanya bangun panasaran. Kunaon ngahulang bae Ujang? Mikiran naon deui atuh? Teu mikiran naon-naon, Mak. Capek we kuring ditas ti Aki Antri. Tapi duka kumaha ye sirah meni karasa berat pisan, Mak. Ading memang karasa berat sirahna. Meni asa ngagedean jeung demi asa lalanjung. Ulah udar-idar wae atuh cicingkeun heula ari teu ngareunah awak mah. Lantaran keur usum sasalad ayeuna teh loba nu bari gering babakuna teh. Cek inungna ading melanginaker. Lantaran bisi anakna katutuluyan padahal ading teh lieur lain ku panyakit. Lieur mikiran cara nu hade pikeun ngobrol jeung Aki Antri. Nyalah, ka mana-mana deui nya mah moal ka mana deui rek cicing we di imah. Ading bari tuluy pindah diukna ka tepas ngajentul nangkep tu ura jiga nu kacida bingungna, panon melong kanu jauh kawas jararawuh paninungan. Ari indungna teu ngomong deui tuluy bae asup ka dapur. Ading mikiran leuwih ulang tungtung namanggih akal. Manehna rek ngonang Aki Antri ku jalan nitah budak kabeneran boga keneh receh hese sameuli pacul. Atuh tuluy dicokot duit teh da geus kitu gek diuk deui tuluy mikir deui. Hah, sigana lamun teu dionang ka dieu mah moal bener aing teh sabab lamun didatangan ka imahna geus tangtu Bahjilun nuturkeun deui. Hiji-hijina jalan Aki Antri kudu diteang ka dieu. Urang ngajak ngawadul di dieu ngarasa luasa, pasti hasil. Ading dina hatena boga pikiran kitu tuluy nangtung leos ka pipir imah, di dinya tumpah tempok ka kalere jeung ka kulon, susuganan aya budak keur ulin. Kabeneran aya budak lalaki kira-kira umur 8 tahun keur ulin jeung babaturanana geuwat ku ading di garowan. Jang Aim ka dieu sakedeung Jang, akang rek ditah. Waktosna seep para mitra sadaya.